Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Innal ardo sayaktosna bumi la tunadi eta yakin ngagero ieu ardu kula yaumin dina saban-saban poe sab'ina kalawan 70 naonana marrotan balikanana. Ya bani Adam he anak Adam, kulu kudu ngadalahar aranjen kabeh, makana perkara syi'tum anu karep anjen, wastahaitum sareng anu mikahayang aranjen. Pawallahi demi Allah, la akulanna yakin rek ngadahar nyaan kami, luhumakum kana pirang-pirang daging aranjen kabeh, wajuludakum sareng kana pirang-pirang tulang aranjen kabeh. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha al-Hakimu Imam Hakim an Sauban katampi ti Sauban. Innal hayaa sayaktosna boga kaera wal imana sareng iman kurina eta dibarengkeun ieu haya sareng iman jami'an barina sakabehna. Fa idza rufi'a tuluy di mana-mana dileungitkeun naon ahaduhuma salah sahijina itu haya sareng iman rufi'a tah dileungitkeun naon al-akharu anu sejena. Rawahu hadis al-Hakimu Imam Hakim ani Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Inna dina sayaktosna agama yusrun eta gampang wala yusyadda sareng teu pati-pati ngaberatkeun adina kana agama saha ahadun hiji jalma illa golabahu kecuali ngalindih itu din ka ahad. Pasaddidu mangka kudu ngamejehkeun aranjeun kabeh, wa qaribu sareng kudu ngadeukeutkeun aranjeun kabeh, wa absyiru sareng kudu ngabungahkeun aranjeun kabeh, wasta'inu sareng kudu menta tulung aranjeun kabeh, bil ghadwati dina waktu isuk-isuk, wa rauhati sareng waktu sore, wa syai'in jeung hiji perkara minad dulajati dina tungtung peuting. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Innallaha sayaktosna Gusti Allah kataba eta nuliskeun Allah al-hasanati kana pirang-pirang kahadean wasayyiati sareng pirang-pirang kagorengan sumabayyana tuluy mertelakeun Allah zalika kana itu mazkur paman mangka rising saha jalma hamma eta neja ieu si eman bihasanatin kana hiji kahadean palam ya'malha tuluy henteu migawe ieu si eman kana itu hasanah katabaha tah nuliskeun Allah kana itu hasanah katabaha tah nuliskeun kana hasanah saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun ieu si eman indahu di hadapan Allah hasanatan kana hiji kahadean kamilatan anu sampurna. Pain huwa tuluy ari lamun itu si eman hamma eta neja ieu si eman teh biha kana hasanah paamilaha tuluy migawe si eman kana hasanah katabaha tah nuliskeun kana hasanah saha Allah Gusti Allah indahu disandingan ieu si eman asyra hasanatin kana 10 pirang-pirang kahadean ila sab'i mi'ati difin nepi ka 700 tiklan ila ad'afin katsiratin nepi pirang-pirang tiklan anu loba. Waman sareng ari saha jalma hamma eta neja ieu si eman bisayiatin kana hiji kagorengan palam ya'malha tuluy henteu migawe ieu si eman kana sayi'ah katabaha tah nuliskeun kana sayi'ah saha Allah Gusti Allah indahu di hadapan si eman hasanatan kana hiji kahadean kamilatan anu sampurna. Pain huwa tuluy ari itu si eman hama eta neja ieu si eman biha kana sayi'ah paamilaha tuluy migawe ieu si eman kana sayi'ah katabaha tah nuliskeun kana sayi'ah saha Allah Gusti Allah alaihi ka itu si eman sayyi'atan wahidatan kana hiji kagorengan. Akhrajahu ngaluarkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim wal Bukhari sareng Imam Bukhari ani Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Inna rajula sayaktosna hiji lalaki la yuhrama eta yakin dihalangan ieu si rajul arizqa tina rizki bidzambi ku sabab dosa yusibuhu anu keuna ieu zambun ka ieu si rajul la yarudu teu bisa nolak
al qadaro kana takdir naon illa du'a'u kajaba doa wala yazidu sareng teu bisa nambahan fil umri dina umur naon illal birru kajaba kahadian. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Hibban an Sauban katampi ti Sauban. Inna rizqo sayaktosna rizki layat lubu eta neangan ieu rizki al abda ka abdi aksaro kana leuwih loba mimma tibatan perkara yatlubuhu anu neangan ka abdu yatlubuhu anu neangan ka abdu naon ajaluhu ajalna ieu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an Abi Darda katampi ti Abi Darda. Inna sa'adata sayaktosna kabagjaan kulla sa'adatin tegasna sakabeh kabagjaan tulul umri eta panjang umur fi taatillahi dina taat ka Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Khatib Imam Khatib an Abdillahi katampi ti Abdillah an abihi katampi ti abina Abdillah. Innal mayyita sayaktosna mayyit yu'zihi eta milaraan ka mayyit fi qabrihi dina kuburan mayyit naon perkara kana anu bukti yu'zihi eta milaraan ka mayyit fi baitihi di imahna si mayyit. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ad-Dailami Imam Dailami. Innal mayyita sayaktosna mayyit la yu'adzabu eta yakin disiksa ieu mayyit bibukai ahlihi kusabab jeurik ahlina mayyit alaihi ka mayyit. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Inna ahadakum sayaktosna hiji salah saurang ti antara aranjeun yujma'u eta dikumpulkeun naon khalquhu amalna ieu ahad fi batni ummihi dina patuangan ibuna ieu si ahad arba'ina dina 40 naonana poena naonana yauman poena nutfatan eta jadi cai mani sumaya kunu tuluy bukti ieu naon teh khalqu teh alaqatan eta jadi getih kimpel misla dalika saumpamana itu nutfah sumaya kunu tuluy bukti itu khalqu teh mudghatan eta jadi daging kimpel misal dalika kalawan sampatarna itu nutfah summa yab'asu tuluy ngutus saallahu Gusti Allah ilaihi ka eta ahad malakan ka malaikat wa yu'maru sareng diparentah ieu malak bi arba'i kalimatin kalayan 4 pirang-pirang kalimat wa yuqalu sareng diomongkeun lahu ka ieu malak uktub naon uktub kudu nuliskeun anjeun amalahu kana amalna ieu si ahad wa rizqahu sareng kana rizqina si ahad wa ajalahu sareng kana ajalna si ahad wa syaqiyun sareng cilakana au sa'idun atawa bagjana sumayun fakhu tuluy ditiupkeun fihi di ahad naon ar-ruhu ruhna fa inna rajula sayaktosna hiji lalaki mingkum ti aranjeun la ya'malu eta yakin amal ieu rajul bi amali ahli jannah kalayan amal ahli surga hatama sahingga perkara yakunu anu bukti ieu emak bainahu eta tetep antara rajul wa bainaha sareng antara jannah naon illa diraun kecuali sasiku payasbiku tuluy mihlaan alaihi ka eta si rajul naon alkitabu tulisan takdir payamalu tuluy migawe ieu si rajul bi amali ahli nari kalayan amal ahli neraka payadkhulu tuluy asup ieu si rajul annaro kana neraka wa inna rajula sayaktosna hiji lalaki ya'malu eta amal ieu si rajul bi amali ahli nar kalayan amal ahli neraka hatama yakunu sehingga yen bukti bainahu eta tetep antara si rajul wa bainaha sareng antara nar naon illa diraun kecuali sasiku payasbiku tuluy miheulaan alaihi ka eta si rajul naon alkitabu tulisan takdir payamalu tuluy migawe ieu si rajul bi amali ahli jannah kalayan amal ahli surga payadkhulu tuluy asup ieu si rajul al jannata ka surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim wallahu a'lamu bissawab.